Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkan nami abdi Ananta Widya Suci, biasa disebut Ananta. Bumi abdi di Perumahan Mutiara Bekasi Jaya, Blok D2, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Abdi di kelas 12 MIPA 2 di SMA Negeri 1 Cibarusah. Abdi di dieu pikeun ngajelaskeun bahan ngeunaan biantara. Biantara teh naon sih? Nah, biantara nyarita dina hareupeun balarea pikeun nepikeun hiji perkara anu sifatna monologis. Tujuan biantara diantarana nyaeta informatif, persuasif, instruktif, jeung edukatif. Materi biantara teh aya 4, nu kahiji bubuka, 2 eusi, 3 bahasan, jeung 4 kacindekan. Guna biantara nu utama nyaeta pikeun nepikeun rupaning kapentingan atawa maksud. Wanda biantara teh aya loba, diantarana ceramah, pamapak atawa sambutan, pedaran, laporan, jeung kampanye. Tahapan biantara aya 2, nyaeta persiapan jeung tahapan midang. Dina persiapan aya nangtungkeun tujuan jeung topik, ngawasa materi anu rek ditepikeun, jeung nyiapin fisik jeung mental. Dina tahapan midang aya muka omongan, ngabiantarakeun eusi, jeung nutupan biantara. Eta sadayana anu kuring tiasa kahartos ngeunaan biantara. Mudah-mudahan tiasa dipahami. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.